عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا وما حوله. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا وما حوله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Tukang salon efekna rada letikeun saya. Al-Mukarramin sadayana anu kesibak dihormati terutama keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Rasyidiyah. Mudah-mudahan ieu Ar-Rasyidiyah ku Allah dijadikan pesantren anu terus tambah barokah sehingga biasa mencetak generasi-generasi penerus para nabi, penerus para kiai, sehingga tiasa li'i'la'i kalimatillah aparatur pemerintah manawi aya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Langsung baik ibu bapak karena waktu tos nunjukkan 11:30. Alhamdulillah dina peuting ayeuna abdi tiasa silaturahmi sareng sadayana wasilah keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Rasyidiyah ngayakeun peringatan Maulid Nabi sareng haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta haul guru urang Mama Kiai Haji Jamaluddin bin Abah Kiai Haji Syarifin. Mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah senantiasa ku Allah selalu dikucuran rahmat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur sadayana urang Parungkung, urang Cilangkap, alam dunia ieu kabeh dikelilingi ku lautan, sehingga orang berkunjung ke negara mana bae pasti manggih lautan. Di tengah laut Allah nenden hiji makhluk nu ngaranna Laut Enun. Laut Enun ieu anu baheula nyaplok Nabi Allah Yunus ngan henteu digayem heula. Mun digayem repot urusanana. Ketika Nabi Allah Yunus aya dina beuteung Laut Enun, Nabi Allah Yunus istighfar ka Pangeran. Cek Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Eta Laut Enun dibacakeun istighfar ku Nabi Allah Yunus mulus beuteung. Sedangkan di ditu mauh apotik dikaluarkeunlah Nabi Allah Yunus. Eta Laut Enun dulur lamun engapanana ditarik cai laut surut.
lamun ngapanana didorong cai laut pasang laut unggal poe menta ka Gusti Allah minimal genep kali cek laut Gusti kami hayang geura tumpah ka daratan karena kami teu kuat neuleuh tingkah laku urang Cilangkap nu makin ka dieu makin loba nu teu ararendah. Kami neuleuh urang Cilangkap makin kesini makin kesana teu ngararadig lolobana Gusti kami hayang geura tumpah ka daratan bahkan Gusti eta nu urin ka kami ka pantai lain neuk tafakur kana ayat-ayat kekuasaan Gusti lain neuk neuleuh kana kahebatan kagagahan Gusti lain neuk neuleuh langit di luhur laut nu teu aya tihangan tapi teu rubuh lain neuk neuleuh cai laut nu sakitu lobana tapi teu diuyahan asin Gusti eta urang Cilangkap kabehan ge nu ulin ka kami ka pinggir pantai hanya fata morgana ulin semata bahkan punten Gusti urang Cilangkap lamun lebaran ulin ka kami ka pinggir pantai naik losbak di terepalan si Agus mah jeung si Dewi mawa motor RE King Gusti dikebut eta ku si Agus motor RE King ngong 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 direm sakaligus ku si Agus padahal tung turunan polisi tidur kunaon Gusti supaya gunung si Dewi nempel kana tonggong si Agus eta umat zaman kuari Gusti geus teu ngararadig makana punten dulur kunaon eta pantai di pinggir-pinggir negara ternyata horeng jeung persiapan kiamat maka dulu ku urang seueur makbaroh waliullah nu ditendeun ku Allah di pinggir-pinggir pantai yuk deuleuh urang kaditu ka laut Karangantu Allah neundeun Syekh Sultan Maulana Hasanuddin lempang ka dieu ka laut Caringin Allah neundeun Syekh Asnawi Caringin lempang ka dieu ka laut Cilegon Bojonegara Allah neundeun Syekh Muhammad Saleh Gunung Santri lempang ka Tangerang Allah neundeun Syekh Pangeran Jaga Laut bahkan urang Cilangkap urang dia parungpung lain hanya di Banten di Jakarta kumaha kula bae kula ngomong eta di Kajarta Allah neundeun waliullah di antara nambah periuk pendek bahasa Allah dina hadis kudsina laula qari'il Qur'an la halaqtu dunya wa man 'alaiha laula hafizil Qur'an la halaqtu dunya wa man 'alaiha lamun tah eueuh nu nalal Qur'an mun tah eueuh nu maca Qur'an maka kami akan hancurkan dunia wa man 'alaiha berikut pengisi nu aya di alam dunia makana ieu urang parungpung kudu syukur di parungpung masih keneh aya pasantren karena pasantren adalah ruh Islam santri adalah jundun min junudillah tentara Allah ketika Indonesia punya TNI jeung Polri ternyata urang agama Islam boga santri makana urang parungpung kudu syukur mun di lembur loba keneh santri ulah dihewaan eta santri tapi ku urang kudu didukung bahwa santri adalah tentara-tentara Allah nu mageuhkeun kana ieu lembur parungpung betul kumaha dia ya mah di alam jeung cicing bae teu keprok-keprok acan perang saing kudu syukur
Maka alhamdulillah penting ieu selain ayakeun muludan jeung haul tuan Syekh anu sering dibahas ku para kiai lah kula manut nyaritakeun santri bae penting ieu urang berikut dulur ngahol guru urang Mama Kiai Haji Jamaluddin sebenarnya mama geus pinuh ku doa lamun gelas teh mah ieu gelas dulur caina terus be dieusian eta si cai teh bakal ngaluberan ieu cai anu aya dina gelas ngaluberan mama mah geus pinuh ku doa tapi doa nu dipanjatkeun ka mama eta bakal kabarokahana ngalimpas ka urang sadaya makana kula mah sok teu kaharti lamun di hiji lembur aya kiai gede tapi ketika hol masyarakat cicing bae boro-boro mantuan dana mantuan gawe kalah ngaledek ieu itu neuk di mana pamikiran ka kumaneh sok cicing bae lain bantuan ieu itu diondang ngariung ge jararati bener teh ya pan laju ngegas bae ieu kasurupan saha ieu budak heuy bener teh ya upohara dulur ieu pan mama luar biasa menciptakan generasi-generasi penerus ulama anu pohara dulur makana punten peuting ieu dulur urang dalam rangka ngadoa pan kabehan ge dalam rangka hayang salamet bener teh karena urang kabehan ge teu hayang cilaka 12 maka bener teh teu hayang cilaka 12 mah jangankan jelema nu sok salat nu tilok salat ge hayang salamet jangankan jelema nu rajin ngaji nu teu rajin ge hayang salamet jangankan jelema anu badung jeung nu teu badung ge hayang salamet jangankan jelema anu bageur nu teu bageur ge hayang salamet berikut ka tukang-tukang maling dulur hayang salamet dina malingna kabehan ge hayang salamet bener teh Kak embung bah kabehan ge cilaka 12 mah bener Kak dan kunaon eta cilaka saeutik amat ngan 12 kunaon teh 72 dan urang sok ngomong 12 tapi teu nyaho kana artina aya ge di urang mah 12 mah sok pake babasaan adi jeung kakak pada teu ngaradig adi jeung kakak pada badungna teu cereug sok disebut 11 12 eta mah hirupna cenah kaluhur moal pucukan kahandap moal akaran nu kitu mah cilaka 12 kurang ngomong be cilaka 12 horeng teh nyaho di mana ternyata dulur 12 teh la ilaha zohiron wa batinan zohirna genep batina genep tambah genep jadi 12 ditambah ihsan 5 ihsan hiji iman genep Islam hiji 5 tambah genep 11 ditambah ihsan hiji jadi 12 berarti lamun jalema geus teu eling ka puji la ilaha geus nyepelekeun iman Islam jeung ihsan maka jalema bakal cilaka 12 ieu urang pan peuting ieu pimpinan pondok pesantren keluarga besar Ar-Rasyidiyah ngayakeun muludan haul tuan Syekh berserta naon tadi haul guru urang hayang salamet emang nage dulur nangtung kula ya ulur emang nage muludan mah mun bisa mah kudu digedekeun uang kieu lah saurang-saurang omol lamun kumaneh jalma sugih muludan ulah sok sarua jeung nu miskin mun nu miskin urunan 100 nu sugih mah kuduna mah 1 juta bener tak lamun nu miskin nyieun besek 10 nu sugih mah kudu 100 pan nu miskin mah jalma teu gableg nu sugih mah jalma gablek nu teu gablek ge sok gagablegan ai dia nu gablek gogoblogan bener teh ya hampura ieu mah ngomong na kasar bae bab lain makhluk halus pan nu sugih mah kebo apal kebo eta kebo lamun ngising sagede tai kebo gede teh leutik teh kebo gede nu miskin mah kotok eta kotok mun ngising sagede tai leutik tak gede teh kotok leutik berarti lamun di lembur muludan aya jalma sugih sarua jeung nu miskin ongkoh kebo ngising sagede tai bener aya di dieu nu sugih koret
mana jelemana cenah miskin kabeh piraku dia mah di lembur miskin kabeh teu ngaradig beureun makana dulur dengekeun ieu urang ieu berikut penting ieu hadir kabehan ge dalam rangka hayang salamet. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin Gusti ya kurang parumpung kami mah hayang salamat mung cilaka 12 mah geus Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinan wa afiatan fil jasad. Awakna hayang cager, hatena hayang endah. Urang parumpung hirup mah maning keneh awak cager sabari loba duit daripada jelema miskin muriangan bae mah. Bener tak? Hirup mah maning keneh loba duit sabari cageran daripada jadi jelema miskin muriangan bae mah. Ngan deui jeung naon sugih ge ai muriangan bae mah unggal minggu kudu kontrol ka rumah sakit ada harkadu teu meunang kolesterol ada har daging embe teu meunang darah tinggi nu di dahar undur-undur bae bener tak maning keneh cager ka ngeunaheun cager mah ngaroko MKG jeung ST jeung bose selebut be bener tak atuh doang itu deh, itu doang kareta selebut deh. Terus kan emang nage ngarokok mah ulah gudang dicerekadan pamajikan ulah ngarokok cenah ngarokok mah penyakitna paru-paru dah nu teu ngarokok ge penyakit rupa-rupa rokok paeh teu ngarokok kumaha ngarokok sampai paeh terus kan ngarokok mah lamun rokok ji samsu rokok jalema hayang asup ka surga pan tulisan lagi ji samsu jika sampean ingin masuk surga di handapna aya angka 2 3 4 2 salat subuh 3 maghrib 4 dohor 4 asar 4 isya di handapkeun 2 3 4 aya ngaran di dinya naon fatsal fatihah jeung sholawat antas salat ela ulah antasalan wa ilaika ngilikan nawang hayang geura balik kudu zikir poe Jumat maneh mah buburaan bae tilok jikir-jikir acan ai sugi hayang ai maca ya goniyu ya mugni tilok cek guru kula ge lamun kumaneh hayang sugi poe Jumat eta kudu daek maca ya mugni 10.000 pan dia mah langsung hahaha bae ai duit 10.000 leutik ai sugi hayang ngamal teu daek jingati dia mah ngalawan bae parang sakula mah kakula be ngalawan kumaha tinggal salakina moron ilah luhur sabaraha zikirna di luhur 2 3 4 aya betang salapan minimal 88 subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 jadi zikir mah lain jalma cager bae doang urang jalma muriang ge kudu zikir dan jalma gering mah diatur dina kitab cenah ge amjah dijabar dipanjangkeun ngaharupan hak gede nu pae sebab min asma'illah ngaran tina ngaran Allah jadi lamun keur muriang ulah ngaheuheuh tapi coba ge bareng 1 2 3 muriang kabeh berarti nu hadir ieu hirup mah maning cageran ngeunaheun cager maka dahar jeung daging kotok ge karasa ngeunah coba muriang mah dahar jeung uyah ge asin bener tak ngan ieu nikmat cager ka ku urang jarang disukuran bener tak sugan urang isuk-isuk mantas memuluk beteung mulus beteung asup urang ka WC sugan ka kajeng teteh miheulakeun suku belah kenca manurikeun suku belah katuhu ka kajeng teteh ngomong bismika Allahumma salah lain dari marepeh bae jing ulah maido ai poho bae doangna babari buru ngomong model kieu puguh hati teu biasa mah nyekel mik gegeuduran ngomong mikna aya kabelana izin assalamualaikum tarik kabelna alhamdulillah tarik deui kabelna atuh kebel-kebel mah salon aya di luhur panggung kabeh omong babaturan kula mah belajar ceramah di hadapan santri alalaki jeung awewe alumpan santri lalaki mah make samping tilok make kolor ai kula mah make
kumanehna teh izin baron assalamualaikum gulungkeun sampingna alhamdulillah gulungkeun deui sampingna yang terhormat cenah kepala kobong anu cek santri awewe hulu dia kadeuleuh sugan eta urang asup ka WC ngaheulakeun suku belah kenca maneurikeun suku belah katuhu sabari ngomong ngadoa ka pangeran Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabath tak be urang mantas eta kaluar ti WC ngaheulakeun suku belah katuhu maneurikeun suku belah kenca sabari ngomong urang ka Allah ngadoa tetap karena nyukuran karena nikmat nu geus dibikeun ka urang ku Gusti Allah ceuk urang sugan ngomong gufranaka Allahumma adhaba anil adza wa afani syukur Gusti alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani syukur Gusti tos ngilangkeun panyakit nu aya di awak abdi wa afani jeung nyageurkeun ngawaraskeun ka abdi oh sok kakak lamun kaluar ti WC ngadoa keluar bae padahal mah eta nikmat bisa ngising ku pohara kak bener kak coba kakak tilu poe dahar teu ngising-ngising kira beuteung kakak pasti nama ngadudug bener kak makana punten kak ieu nikmat cager teh ku pohara makana urang menta ka Gusti Allah wa apiatan fil awakna hayang cager hatena hayang cager deui kak percuma deui cager awak ge hate teh cager mah naon eta eta ya sentimen dia sama tukang salon nah orang duakan tukang salon sing panjang umur atur pae kumanehna hirup we serangan bae atuh kumaha hayang panjang umur mudah-mudahan asup surga jeung salon-salonna ceramah di handapeun lampu dong kotok negeri bae nya terbeuteung geus gendut deh ulah ngaledek kudu disukuran jadi jalema gendut mah jadi jalema gendut mah pasti bakal asup ka surga pan ceuk kiai ge nu asup ka surga eta nu berat timbanganna aya doang dia mah nu kudu gadah gitu mang efekna leutikeun bae basna ulah gede teh yang penting doang ieu bete lah tak beuneuhan suarana jelas sampai mana tadi teh di poho debe pula ya awak cager hatena cag sebab lamun awak cager hate teh cager garati kak batur pangajian ku maneh mah diuk bae eta awak cager hate teh batur mah jumatan ku maneh mah ngadapang di hareup imah aya nu lewat jumatan kalah nanya jumatan nya kak atuh heuh jalin poe minggu ieu atuh heuh dia deui ngomong bae lalaki-lalaki biur di kangon erewetel saya sangaranna ya abah saya abah naon Abah Ibnu si Sukri awak cager aya hate teh cager magati komo dulur nurutan Kangjeng Nabi mah hatena atuh pohara nurutan si Abdul Qadir mah aruh hatena atuh geus lain turutan urang karena nurutan Kangjeng Nabi si Abdul Qadir mah nurutan hatena gati hese susah sulit nurutan Kangjeng Nabi mah sulit susah gati ese contoh Nabi mah sese sulit gati susah pan Nabi mah jalma biasa tapi luar biasa hatena atuh pohara diantarana boga sifat hilim nan hilim didul godog lalawanan marah Nabi mah telok marah beda jeung urang Nabi mah alahmun ka dulur ka anak ka pamajikan ka tetangga ka baraya ka musuh ge Nabi mah karunyaan lamun Nabi cenah ge ka masjid keploh be diciduhan ku kafir ku Nabi tilok di kukumaha diusap dibalas dengan senyuman eta Kangjeng coba urang parungkung deka dieu aya di jalan aya nu nyiduhan kira-kira nu kumaha gelut dia mah ongko maneh nyonton Nabi suatu saat cenah ge nu nyiduhan Nabi nanya ka sahabat langganan ka mana langganan naon Kangjeng ciduh ya aya cenah ge udur ai muriang sahabat urang tong yuk si kafir nu sok nyiduhan kula
boga kue mau kue, boga iya mau iya, boga itu mau itu. Tuh Nabi mah ngadenge musuh muriang ngajak babaturanna ong eta Kangjeng. Coba nu hadir di dia. Kira-kira ieu mah kira-kira mun ngadenge musuh muriang kira-kira ieu mah ngomong kumaha kira-kira ieu mah. Hah? Roros dia. Cocok paju mod aing memuji gede alhamdulillah. Bener tak? Padahal cek Kanjeng Nabi ahsin ilaman asa ilai, berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Lamun urang bager ka jelema bager budak oces ge bisaeun ka. Ieu mah titah bager ka jelema nu teu bager ngaranna luar biasa. Urang mah pan sok boga hati SMS. Naon SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Hatena kadang-kadang buluan, rasa gagah aing teu batur, rasa hebat aing teu batur, paluhur-luhur tangtung, pagirang-girang tampian, pagede-gede hulu, uyuhan beli pecina muat. Pan aya jalema nu sok ngomong kieu, Allah di parungkung mah aing mah Allah. Aing mah Allah. Atuh Allah dia mah Allah iya. Mun aya ge aya bener tak? Hirup ulah ngarasa gagah acan bisa ngegel ceuli sorangan mah. Juga itu ulah ngarasa hebat acan bisa mau motor ngebut sabari kunci setang mah. Bener tak? Ija urang mah ieu jalma sosial saling membutuhkan, bener. Kula butuh ka jamaah, jamaah butuh ka kula ngomong di dia jamaah atuh nu edan. Jamaah ngaleuk be sasaha atuh sarua deui pada teu ngaradigna saling membutuhkan. Makana di lembur mah ulah sok ngarasa gagah ka urang mah dimuliakeun ge kadang-kadang ku jalma nu nyaho doang nu apal doang ka urang, bener teu? Di lain tempat mah kadang-kadang tilok dimuliakeun doang kula atuh di dieu mah tadi geus disebut al muharram al mutanajis segala. Kita maju ke hareup sugan di imah mah ku pamajikan baga al mukarram tuang telok paling ge ancokan beureun, bener teu? Urang mah ulah ngarasa gagah kadang-kadang di lembur ieu urang mah gagah ge lempang be karangkas Allah nu ngenal tilok ditanya-tanya acan ka urang imam di dia teu nyaho teuing salat di Istiqlal mah buah mah urang salat di handeupeun bedug, bener? Teu ka teu bisa nu dibanggakeun. Urang mah jelema biasa santai bae, makana hirup mah kudu ngahiji, saling ketergantungan, simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Ulah sok pasea ieu mah hirup di lembur siling salahkeun. Warung jeung warung pasea, ustad jeung ustad pasea, atuh ustad setengah badan tah mah. Atuh aya ustad jeung ustad pasea jeung naon? Komo ustad masinan maseaan masyarakat mah deuk saha nu dipagahanana? Jamaah nu dipagahanna ge masyarakat. Dan ustad ge moal pundung deui meureun aya masyarakat tang ngaradig mah. Ku kadang-kadang masyarakat tadi teu ngaradig. Ondang ngahol muhun ustad cenah beres ngadoa. Atur nuhun lillahi taala. Amplop henteu rokok henteu atuh dia deui teu ngaradig tah mah. Dengekeun. Nyonton Nabi mah gahati pan bener tak? Urang mah hatena kan sok boga suuzon bae goreng sangka. Padahal mah jeung goreng sangka mending goreng sangu ka ngeunah di kudiran. Bener, pulen goreng sangu mirasa komo jeung log asin pedama, sayur hasem, lalap dalam iwung, ngesang eta ka. Nyaho ka kana iwung, eta iwung jeung awi, heula iwung tah heula awi. Hah? Heula iwung di mana? Awi di mana? Terus mulai anggesan dia. Paling cukup lagi ngeunah mah dahar jeung kulup iwung. Kayak dulur di Jakarta ilu dahar. Apa ini enak amat rebung? Rebung bambu muda. Yang muda aja enak ya, apalagi yang tua cenah. Atau mending dihakan ku dia taraje. Tapi urang masuk boga hati suuzon bae goreng sangka ka batur. Emang nage bener sih nya, ai hirup di lembur mah, hirup bermasyarakat mah moal leupas dina omongan jelema moal. Jangankan salahna, bener nage diomongkeun. Jangankan hirupna kak, payah lagi diomongkeun. Melompahna malam Sabtu. Loba nu ngomongkeun di eta ieu payahna malam Sabtu. Loba nu nuturkeun bae cenah. Atuh nu nuturkeun maneg saha nu nguburkeun. Bener teu? Tapi di hareupeun jalema mah baheula bae Luqmanul Hakim naik kuda, Luqman naik
anakna nu nungtun karena kelempang aya nu ngomong eta mah Luqman nya teu karunya ka anak ai anak kita nungtun ai kumaneh naik waduh ceng aya nu ngomongkeun gantian ceng wari aceng nu naik bapak nu nungtun karena kelempang aya di nu ngomong eta mah anak Luqman dusun ai kumaneh ucang-ucangan ai bapak tidak nungtun waduh ceng aya nu ngomongkeun deui bae ngeceng wari mah urang taekan ku saduaan karena ditaekan ku saduaan aya di bae nu ngomong eta mah Luqman jeung anakna teu karunya ka kudanya kuda leutik ditaekan ku saduaan akhirna mah cek Luqman teh jeung anakna bapa naek aceng nungtun kalah aceng nungtun bapa naek kalah ditaekan ku saduaan geus ceng wari mah urang tungtun ku saduaan ora teh ditungtun ku saduaan aya di bae nu ngomong eta mah Luqman jeung anakna kurang sasendok meuh jeung naon mawa kuda itu ditaekan mah geus moal aya angeusan di hareupeun jalema maka moal salah diomongkeun salahna bener diomongkeun benerna geus selagi tidak bertentangan jeung agama negara melanjutkeun jadi omongkeun jalema kudu moal di alam ngagendutan moal dong urang parumpung biasana tilok ngaji bulan mulud ilu muludan aya nu ceramah tobat ngaji ilu karake diuk di majelis unang 5 menit eor be hujan gelap dordar jalema panaju bae neuleuh henteu sada hujan gelap dordar si eta ieu ngaji cenah bener teh geus moal aya angeusan ka omo ibu-ibu mah disebut lagi bibir bikangen ondangan besi eta mah tidak repeh belok datang ke ondangan geuleuh tenda ih ongko masugi tapi tendana kieu amatnya cenah Allah kami beres ngomongkeun tenda leumpang ka panganten naon ja panganten lalakina rada kolot cenah atuh sabodo teuing ya salaki batur beres ngomongkeun panganten leumpang ka parasmanan tinggal aya endog doang di beulahan naon budak nya daharna ge jeung helm doang cenah geus moal aya angeusan ka makana wa apiatan pil awakna hayang cager hatena hayang cag ngeunaheun ta ari awak cager hate cager mah mantas wa apiatan fil jasad naon wa ziyadatan fil hayang tambah ilmu moal tambah ilmu orang parumpung lamun teu ngaji mun ngaji ieu gati jangankan masyarakat biasa kiai nage keur diberian sangheuk mah ulap bener tak karena ngaji mah upahna gede sabari teu kadeuleu naon upahna surga sabari teu kadeuleu lamun tah mah upahna duit 20.000 bea saleter minyak 1 kilo tarigu saparapat kira-kira loba nu ngaji teh moal kunaon karena kadeuleu upahna berhubung teu kadeuleu gati makana ngaji mah sangheuk we digulaan di kopian di rokoan ge jarang peminatna benar cara ngobrol di gardu ronda sampai jam 2 ge ngaji mah gati makana ngaji kak teuing saminggu sakali tah teu bisa 2 minggu sakali teu bisa 3 minggu sakali teu bisa 3 minggu sakali sabulan teu bisa sabulan sakali ajikeun jalma kitu maka sebab 40 poe urang teu kukumpulan jeung kiai khosa qalbu teuas hatena aya mata qalbu tegas teh paeh geus paeh maripuh ka mik moal nyawara lamun setrumna paeh lampu moal hurung lamun setrumna kipas moal muter lamun setrumna paeh kakak jelema kasep teteh boga salaki kasep jangkung gede awak seterak kumis sagede pagur kabupaten duitna ngabadeug ai etana paeh kira-kira teteh daek teh moal karena paeh makana ngaji kak ulah ieu mah kadang-kadang diajak ngaji teh ngaji kak ngaji kemana kanu kiai embung kunaon kiaina kereng merekanan bae teu salat daraka teu zakat neraka giliran ngomongkeun surga pikeun kiai bae dong surga boga bapak kolotna balik teuing urang mah jamaah ka neraka kabeh
surga mah kiai bae cenah ge sorangan. Kiai ge di surga sorangan bae mah kaseuleun ieu kege nyamperkeun urang. Iya mah kok aneh. Giliran kiai nek kariung deui budak setan merekat. Aya kiai nek nyolatkeun jeung santrina laleur hejo neangkeun bangke. Aya kiai nek ka masjid make solendang. Solendang nang ngerewer mah motor mio diledek pan budak mah Batman. Padahal mah kiai mah pondasi lembur. Lasok disepak ku suku. Mun pendasi disepak ku suku kira-kira nu ajur suku ta pendasi. Atuh ya suku. Bener tak? Ieu mau ulah gegati diajak ngajina. Dengekon. Dah ngaji-ngaji teuing cenah, jeung ngaji ge kitu bae. Nu penting mah hirup mah bener teu ngaji ge. Oh, boloon dia mah. Nek bener kumaha dia teu ngaji mah. Moal bener teu ngaji mah moal. Contoh be, salat subuh be di Cileles mah 2 rakaat. Di dieu ge saruha kitu. Salat subuh 2 rakaat. Rakaat kadua ruku. Itidal kuduna maca doa kunut. Hukumna sunah ab'an. Tapi kumanehna lieur, usaha bangkrut. Ngojek coplok rantena bae. Jualan pulsa salah kirim bae. Ngawarung salah ngembalian bae. Kuduna maca doa kunut langsung bae ka Allah. Arake kieu inget kumanehna aing can doa kunut. Sujud can doa kunut. Angtung deui bisi teu meunang. Allahumma hdini fiman hadait. Di mana dia guguruna di mana? Makana ulah sok ngomong-ngomong nu penting mah hirup mah bener teu ngaji ge. Moal bener teu ngaji mah. Sebab ngaji eta sertifikat amal urang. Sertifikat amal urang moal disertifikatan lamun teu ngaji eta amal. Sedangkan taneuh ge ka ai hayang mahal mah kudu aya sertifikatan. Urang dieu boga taneuh dijual aya sertifikatan laku teu moal. Laku mahal pasti karena aya legalitas. Urang dia boga tanah sertifikat teu gablek, AJB teu boga, SPP teh boro-boro laku Kak, boro-boro dijual mahal, laku ge belum tentu benar. Urang amal salat ditanya ku malaikat, ai dia salat dimimiti Allahu Akbar sampai ke assalamualaikum menang dina kitab naon? Atuh teu nyaho cenah. Makana aya keterangan pakuluman bigori ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latu. Atuh ngajar teu ditarima ge salat mah dia mah ilmuwan. Makana ngaji Kak, ngaji nya jeung ngaji paeh teu ngaji. Ngaji sampai paeh. Benar. Siap yang ngaji siap. Makana wajibatan fil ilmi, mantas wajibatan fil ilmi naon? Wa barokatan barokah rizkina. Doang abah ya. Ai barokah rizkina mah tuh alumnina wahara. Ngahol acara abah model kieu. Keluargana alhamdulillah barokah rizkina. Emang ge dulur lamun rizki hayang barokah di antarana kudu loba disodakohkeun. Ieu mah kumaha jeung dia mah sugih hayang ai sodakoh telok daek. Nguseup we hayang menang lauk kakap mah eupana kudu nu gede. Ai tah mah eupana cacing paling menang lauk beunteur. Giliran dibere doa salat duha pang sugih. Pan salat duha mah doa minta rezeki. Lamun minta rezeki urang pan ngadoana ge kuat pulen. Allahumma in kana rizqi bisama'i fa anzilhu. Gusti mun rezeki kawi di luhur langit turun kun mun di bumi keluar 3 bulan salat duha teh sugi-sugi. Nyalahkeun mana Kak? Potong meureun nya. Salat duha 3 bulan teh sugi-sugi. Nyalahkeun kana doa. Atuh lain salah doa. Iya nu salah mah. Bisa nambayan doang ai maraban henteu. Tuang urang dieu boga kotok. Eta kotok isuk-isuk urang digerokeun ditambayan. Cek urang teh ker nyileuk ka kotok lah si eta mah nambayan doang. Teumpang kotok anu batur ngilikan parab. Kotok mah hayang ngadeukeutkeun mah hayang nyampeurkeun mah ulah kudu maker. Cukup nyokot beas ulah kudu 3 karung. Cacauk be aurkeun ka buruan. Eta kotok bakal ngadeukeutkan. Jangankan kotok kakak jeung kotok teteh, kotok batur ge bakal nyampeurkeun. Ayo rajin sedekah mah jangankan milik rezeki kakak jeung teteh, milik rezeki batur ge bakal nyampeurkeun. Makana dengekeun lamun haul ieu guru urang, masyarakat minimal kudu bisa mere. Alumni ulah bangka-bangka, dia mah dipenta 100.000 sampai ayeuna teh mere-mere. Panet alumni model kumaha model dia mah gitu.
atuh teh akur mau diomongkeun kumaneh mah bener tah ihe jalma barahan mah pan deukeut ka Allah deukeut ka makhluk jauh ka neraka beda jeung jalma koret mah jauh ka Allah jauh ka makhluk deukeut ka neraka pan jalma koret mah sok pake babasaan ulah ngadeuketan si eta maki ieu yeunan kieu meureup ngeupul merege hese buntut kasiran jangankan ka batur kasorangan ge sok hitung-hitungan aya di dieu nu alumni nu koret di dieu aya boro-boro datang sia teh nyumbang datang ge telok daek abadeug nu kitu abadeug bejakeun video ceramah kula bejakeun ka alumni enggeus kuari meuli omong deui dia mah tadi telat dia mah kurang calakan jeung perang saing mah hei makana wa barakatan firiz ngeunahun ari barokah rezeki mah anak-anakna jadi jelema sanajan gajina 20.000 gajina 30.000 tapi lamun rezekina barokah punten dulur anakna narurut dek sakola dek masantren dek ngaji terus betita salat daek beda ka rezeki barokah mah ngeun moal barokah ta rezeki lamun lain tina ladang nu halal nu haram moal barokah makana menta ka Allah urang wa barakatan firiz jadi rezeki mah geus diatur ieu Kak di udah-udah ge urang lain boga urang ngomong datang jadi udah-udah ge aya rezeki urang bakal datang bener tak uang kakak hulu di jin suku di jin hulu gampang poek balik poek ngabelaan nu soek atuh ngabelaan ieu ya lain milik rezeki urang gati ulah ge baheula pernah ngaliwat di Serang kali Karangkas naik kareta ekonomi di tengah perjalanan beuteung gula lapar ulah meuli tahu Sumedang eta tahu karake ditempelkeun kana bibir geus dihuapkeun dengan kula kasenggol ke penumpang lain tahu kula ragan kula belum 5 menit Bangka Ahmad santri meuli deui teu boga duit karena kula dongkon dipulung satpam lewat dilejeg ku satpam tuh ai lain milik rezeki mah gati bener teh makana wa barakatan firiz mantas wa barakatan firiz ginaon wa taubatan qoblal hayang dibere tobat lamun geus paeh ulah ngakolotan ngambah teu ngaradig buku kembang kasong geus loba dina hulu kolot geus kolot teu ngaradig wajar anakna ge nurutan ja kolotna ge model kitu ieu makana ieu anak urang kuari geus loba nu teu ngaradig Kak merdeka ongko geus 80 tahun anak urang masih dijajah ku HP isuk-isuk HP dohor sore peuting TV pindah kana HP surat menyurat lewat HP kuari mah kirim uang lewat HP bahkan bobongkong beka kuari mah make HP itu percaya balik cara mah setengah tilu lewat kuburan di luhur kuburan aya pocong ditanya ku kula cong kunaon kumaneh di luhur ampura kiai dihandap bawa sinyal cenah ipan kuari budak leutik gara-gara HP Kak loba nu kuari judi online jadi korban judi online budak leutik na kelas genep keneh geus peuseun obat-obatan Tramadol jeung Eximer ngeplay pajar teteh mah eta obat bodrek mah jeung parame orang anak teteh dicekok sarafna rusak ngeplay barudak mabok padahal mah aya mabok teu kudu meuli obat nu kitu cukup meuli selang timbangan orang ngukur bangunan 5 meter be asupkeun ka jero sepiteng sedot insyaallah mabok moal ditangkap polisi moal paling ditanya ku RT kunaon anak teteh mabok tai ipan kuari mah gararati ieu HP bae udah leutik urang teu ngaradi kolotna ge sarua ieu baheula mah pan urang ulin Kak diburuan paling ge komo lamun ti peuting caang bulan ucing-ucingan boban bebentengan bener teh ti beurang bikangna main gatrik main kasti main karet ju aya kapal lewat laju bae urang ngomong kapal menta 1000 diberet tok tok paling sohor urang mah baheula paling ngagu gunung Bentano anu di gunung beres lagu gunung eta tengahna urang di bolongan pake siku terus di bolongan tengahna make siku urang muka saleting wer be kurang dikihan beres dikihan disogok urang mamangkokan bener teh tapi ku kelar parang sakula mah baheula mah keur alamna ieu Cilangkap parungpung poe keneh can loba lampu tapi hatena cararaan warima alamna caang hatena
sabadung-badungna budak leutik baheula pan lamun magrib eta geus ka masjid so salawatan eling umat teu eling baheula ku kelar ka bener teu makana geura wa taubatan qoblal maut bah mun bisa mah geura tarobat mantas salat magrib urang salat 2 rakaat usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi niat kula salat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah taala pas sujud ka kajeng teteh ngomong ka Allah ya wasi'al magfirah ighfirli wa ya basital yadaini birrahmati irhamni tek be istighfar 100 kali minta ka Allah ilahilas firdausi wala kuangan fahabli taubatan waghfir dhunubi fa'innaka ghafiru Zambil aziz Gusti abdi teh sanes ahli namun takiyatna mugi Gusti kersa mafarinan hampura dosa abdi anu osok bah salat taubat ai bah talok baju endek moal ya bah hendak mual bener ya awas bah bohong burut ya bah ya benernya awas ya sholat tobat bah seberapa rakaat cina bah 2 rakaat usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala supaya orang gerak baralik jauh teuing wa taubatan qoblal mantas wa taubatan qoblal maut naon wa rahmatan indal wa magfiratan ba'dal ieu urang kabehan bakal paeh tak hirup bae saneng-eneng bakal paeh tereh deui ta kebal keneh kahayang tah mah kahayang matangnya keneh bener tak ieu urang bakal doang abah almarhum ngan dengekeun dulur pan kabehan ge bakal jelas bakal paeh nyaho isuk nyaho pagetok teu kudu nu kolot bae nu ngora ge loba nu paeh teu kudu nu muriang bae cager gala banu paeh bahkan al mautu ya'ti baghtatan paeh mah datang tiba-tiba kamari keneh maka sawah hari tadi dohor diumumkan paeh aneh teu ba henteu nu aneh mah kamari paeh poe ka sawah paeh ka kabehan ge eta urang paeh kabeh ge bakal doang abah ya ngan urang bakal ditempatkeun dina salah sahiji alam tadi cek guru urang nya eta guru orang tadi ngadoa aya alam nu dina raudhah min riyadil jinan taman tina taman surga aya alam hufrah min hufari niron jurang tina jurang neraka kabehan ge jelema bakal transit di alam barzah eta baik menempati taman surga ataupun jurang neraka lamun cenah ge jelema ka ku Allah ditempatkeun dina raudhah taman surga kuburan ge ku Allah bakal diluaskan sampai 70 hasta doang abah mah yakin jalema anu mulia ku Allah bakal ditempatkeun dina raudhah eta kuburan anu sempit hanya 70 cm ku Allah bakal diluaskan jadi 70 hasta tapi ingat ka dengekeun
Sebaliknya lamun urang ku Allah ditempatkan dina jurang neraka ngaranna hufrah min hufari niron, jangankan diluaskeun teh 70 hasta, jangankan kitu ku Allah bakal digencet ngaranna doktotul qabri, sedangkan gencetan kubur lain ti pinggir ka pinggir tapi ti hulu ka suku, ieu hulu jelema ieu suku jelema, jadi kieu ya Kak derot dok rasa ku kakak moal jajan paeh iya bener tak kabehan ge cenah ge manang gencetan kubur cek dina Fathul Majid teh ngeun ai ka jalma soleh mah ya doang abah gencetan kubur eta doang pelukan seorang ibu ka anak nu geus baheula teu panggih-panggih, pelukan kasih sayang. Urang ge bakal anu teu meunang ku gencetan kubur ngeun dua saha illal anbiya para nabi wa Fatimah pamanan ibuna Sayyidina Ali. Urang mah kabehan ge bakal gencetan kubur kok mau model abah mah model dia tah unggul-unggul teu para rugu gerak-gerak beh nah hiji ke tulang mah kabeh selebut be jaritakeun paeh ge kubungeunna amat teu ngerokok sakitu teh ngaranna eta bener tak eta urang ku Allah bakal ditempatkeun dina dua alam, makana kunaon ya kudu aya ngahol kolot kudu gede-gedean kudu nama sebab dengekeun ka ngahol eta nya eta urang ngirim doa ka ahli kubur anu kubulah ditu mah loba nu diomongkeun teu percaya bakal nyampe ceuk urang mah akidah urang karena urang mah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah eta doa nu dikirim ku urang bakal nyampe. Bisi teu percaya kakak teh nyampe urang dia boga anak gawena di Jakarta, boga anak teh gawe di Jakarta aya mantas gajihan telepon bah nok mantas gajihan bakal ngirim duit, urang di imah keur boga duit, urang di imah keur boga duit tapi anak ngiriman urang keur boga duit ditambah ku anak bunga nambah bunga doang abah ya abah mapan geus dina raudhah min riyadil jinan ku santrina diajikeun hatam Quran disodakohan geus masugih tambah arti tak lamun kolot urang keur aya dina kasusah di lembur duit teu gableg salakina teu gawe anak lehoan bae imah bocor pamajikan reuneuh deui kirining be anak di Jakarta nalipon mak nok mantas gajihan ngirim duit 200.000 lewat rekening eta keur susah manggih ka bunga ngaranna ngeunaheun dina azab diangkat kana nikmat keur digencetan ku malaikat dikiriman kolosot beyasin ku anakna tah model kitu Kak bisi kakak teu percaya ngirim duit bage di Jakarta ieu ka Cilangkap nyampe komo ieu urusan doa ka ahli kubur nyampe bahkan Allah mah pabrikna PT-na 24 jam online non-stop teu eureun-eureun kuotana ge ultimate bener tak makanya yakin alhamdulillah teruskeun Kak ngirim doa ka ahli kubur mah ieu boro-boro dia mah aya jarah neuk hajat aya nu jarah neuk hajat doang sabari lamun nya hajat teh anu kasurupan waduh kaliwara yedak cenah teu disebut ih dia mah pugu batur teh nyaho teuing bawa digencet di alam kubur nyalahkeun ahli kubur giliran jarah adi jeung kakak ih ceng ai kuburan bapak teh di mana nya cenah kamari mah pugu di dieu cenah poho kamari mah aya tangkal kiaraan cenah eueuh meureun dituar coba ceng ka abah Sherlock itu Sherlock cenah ih dia mah polongo kita di Sherlock ka kolot geus bae euy coba jarahan minimal ka lamun malam Jumat batur ilu ngaji Yasin kakak ilu ngaji teu ilu di masjid atuh sorangan bisa naon kakak kula mah bisa na kulhu atuh kulhu teu bisa kulhu ge bisa naon alif ba ta doang atuh teu naon ba menang 3.000 ge ka paling ngecek anak naon bapak eta polongo ieu teu belajar ngejah baheulana cenah barang bener teu makana wa magfiratan jam sabaraha ge dah iya atuh engke heula abah ona mah ulah mah pungus teu kawa-hawa ieu di tanggal 20 genep Safar eureun-eureun jadi lieur ya kana awak ya pamajikan teu ngadahar-dahar kejo ya daharan berkat bae wa magfiratan badal mantas wa magfiratan badal maut naon wa rahmatan indal
geus tadi dikarunyaan teh nya eta menya karena mampiroh jeung rahmah eta dihampurannya dikarunyaan doang urang ulin baheula ku hujan gelap dordar ka hujanan baliklah cek urang teh bisi cere kanan dicetanya ku kolot di mana ku maneh ku hujanan poloon sia mah hampura mah geus geura ka dapur mandi tuh geura dahar aya goreng peda jeung naon bae tah eta ngaranna dihampura dikarunyaan dia di mana bae geus kolot karak balik karak nyampe ngalawudu doang hampura Gusti kula karak adenge pengajian dia geus gara itu tah eta ngaranna dihampura dikarunyaan wa magfiratan ba'dal wa rahmatan indal geus kitu Allahumma hawin alaina fi sakaratil Gusti lamun kami pae hayang dibabarikan ulah buang dulur kami cekak bedoluk mas ka halodoan dibawa ke Haji Darmo teu kuat kari asih teu beunang dibawa ke harapan kita Allah sarua ngecekak be diajikeun aro buku ustad laman lain paeh kalah ngecekak-cekakan anakna mah geus datang kabehan kurumpul indungna ge geus wasiat dah wayahna babadaria mah moal ka mana geus kieu mah wayahna mah manitip ka dararia lamun babadaria paeh ulah sok ka saya hiji titipan mama eta sawah di gigir SD ulah dijual kunaon kitu mah boga batur teh mah atuh mana teu ngaradig deui lamun bisa mah Gusti mun bisa geus kitu teh mah ieu naritakeun paeh ge susurian bae lamun bisa mah Gusti kami mah paeh eta hayang kieu ya mun bisa tapi lah Gusti mun bisa ieu mah pas sujud salat maghrib mantas maca subhana rabbiyal a'la takbeh paehan Gusti kami mah ulah hudangkeun deui pernah ka kajeng teteh menta paeh hayang pas sujud salat maghrib teu nya enta nage hayang hirup ngeunah bae paeh ngeunah mah teu daek datang kiai ge sugar sorogan jampe salat henteu paling nanya kumaha ieu Kak mak kiai ieu usaha kami mah teu maju-maju teu kana gorobak dia yang maju mah cenah ugowo cenah pindah kana ngawarung teu rame bae beulem dia yang rame mah tiga nyamperkeun jalema tah hati ulah mah bener teh Allahumma hawin alaina fi sakaratil wa najatan minan hayang salamet dina neraka eta neraka tiis teh panas neraka mah bener teh cek kiai cek dina kitab dibejakeun bahkan punten Kak penjaga pintu neraka mah malaikat Malik eta can pernah senyum jangankan ka urang ka Kangjeng Nabi ge henteu ketika Isra Mi'raj Nabi nanya ka malaikat Jibril ari eta saha ainu lain mah kadatangan kula bungahon ari eta mah hiji besengot beh masung bae saha eta eta mah Kangjeng malaikat Malik penjaga pintu neraka jangankan ka ieu itu kaku maneh kita mah moal daekeun senyum tuh malaikat Malik mah henteu pernah senyum henteu doang penjaga Indomaret penjaga Indomaret mah pan murah senyum nek numpang kiih doang ya selamat pagi selamat siang selamat berbelanja henteu kitu sugan eta malaikat Malik doang penjaga Indomaret henteu atuh lucu merenya lamun malaikat Malik doang penjaga Indomaret mangga bah bade lebet ka neraka paling handap atau paling luhur cenah toppingna bade topping nanah atau topping getih levelna bade level hiji level 3 atau level 8 teu malaikat Malik mah kerang hei asup dia jejak kitu malaikat Malik mah bahkan dengekeun baheula malaikat Jibril minta seuneu ka malaikat Malik jeung Nabi Allah Adam ulah loba-loba cenah sagede korma beh ulah cek malaikat Malik moal endah hancur alam dunia setengah bae moal endah leutik we burung leutik leutik mah dibere sagede sireum hideung geus kitu dikumbah dina 70 walungan geus dikumbah 70 kali di 70 walungan diangkat eta seuneu nu sagede sireum hideung diteundeun di luhur gunung eta gunung ajur ku panas-panasna seuneu nu sagede sireum hideung nu dikumbah 70 kali dina 70 walungan asupna seuneu neraka eta model kitu seuneuna bae kuari ieu nu pake ngarokok pake masak pake naon haseup seuneu neraka nu sagede sireum hideung nu dikumbah 70 kali dina 70 walungan eta haseupna model kitu komo ituna kakak be ngarokok paehan di tataran abah atuh pasti mah kokolopokan bener teh makana wanajatan minhan nar urang hayang salamet dina neraka mantas wanajatan minanar naon wal afwa indal
hayang dihapus, dimaafkan ketika dihisab, diawahkan kesalahan-kesalahan urang. Sebab orang yakin ieu dunia bakal kiamat. Wari malaikat Israfil keur nyekelan trompet. Trompet malaikat Israfil bolongna 11. Setiap bolong gedena sagede langit jeung dunia. Kira-kira sagede kumaha trompetna? Eta ku malaikat Israfil bakal ditiup 3 kali. Tiupan anu pertama, dar. Kumaha kiamat? Kira ku kiamat dar. Telucu tama. Terus gitu ditiup muka 2, urang paeh, tiup deui tiupan nu katilu. Urang dikumpulkeun ka di hiji lapangan nu ngaranna mahsyar. Panas alabatana naon? Matahari 7 hasta. Teu aya nu nolongan urang kecuali 3, hiji sedekah jariah. Doang keluarga ieu Ar-Rasyidiyah geus boga sedekah jariah. Naon? Tanah ti dieu sampai ka buri jadi tempat neangan ilmu. Ieu kieu ngaranna sedekah jariah nu teu eureun-eureun ngalir ganjaranna ka Abah. 2 ilmu nu manfaat, alumnina ngabadeg. 3 anak nu soleh. Hayang ka boga anak soleh. Di pesantrenkeun teu. Maedan. Kita mau doang ngomong kieu. Doakeun kiai kula panen tahun ieu 1 ton. Sabal kotak jawahna, teu kotak-kotak acan cenah. Atuh nu janda mah. Kadang-kadang dia mengaledek ka santri ge. Kula jadi santri dia cenah. Kali ge santri mah boga gaji, tinu nadar tinu modar. Mun aya nu paeh be santri mah senang. Atuh keur baheula mah jadi santri mun aya nu paeh senang. Sholatkeun jam 10, jam 8 geus ka warung, utang rokok, kopi jeung bawaan 10 ribuan. Bebejapan ka tukang warung teh bayarna balik nyolatkeun. Giliran pas nyolatkeun jam 10 cek imam kaifa tasyhaduna ala hadhil janazah khair, cek kami santri diberi cair. Cek imam khair, cek kami 3 kali imam ngomong khair, cek kami cair. Orang dibuka amplop di jalan horengan 5.000. Atuh tepak tarang kami cek kami paeh-paeh teuing dia teu boga duit. Dasar paeh kakarak. Kerja di santri mah susah bener teh. Terus jadi kiai mah ngeunahan terus jadi kiai mah deuleu guru-guru urang tuh. Kula be santri budak leutik, umur ku ari karak 32 tahun, jang ngeunaheun cek kula mah jadi santri. Unggal poe beurang peuting ceramah, sajam be di Cileres mah eta ceramah paling leutik 5 juta tuh komo ieu beda kecamatan. Ih naon dieu mah kala seuri. Dong lalawarat teh ulah dianggap lalagaan nu kitu mah. Heuy. Ih. Artina naon? Eusian pasantren nu aya di dieu maksud kula mah ku masyarakat Parumpung ge happy nu ieu moal muat. Mun kadang-kadang urang Parumpung ngomong kieu. Kumaha ceuk urang Parumpung dah cenah embe ge tilok naekeun kana jukut di hareupeun kandang mah. Di hareupeun kandang henteu dia mah, diabur henteu. Kajauh henteu nu deukeut henteu. Atuh coba jadi eusian be ku urang Parumpung ieu pasantren pinuh moal muat. Neuk saha nu ngadukung lain urang mah bener teu? Teruskeun emangna ge sakola mah teu ngalarang kula mah. Teu S1, S2, S3 sampai cara rebrek kalau penting S. Terus ke sekolah mah urang di loba nu sekolah SMP loba. Nu sekolah SMK loba. Wah ayeuna sekolah SD loba. Atuh tika balik kunci ku ari loba keneh nu sekolah SD mah. Ya tadi mah libur poe Minggu. Ih kalahanah. Dengekeun jeung ngajina. Ulah mananya ge loba teu nu ayeuna sekolah SD ngabadeung ceuk. Maka dengekeun heuh. Urang dihisab teu aya nu nolongan kecuali tadi teh 3. Naon tadi teh? Sedekah jariah, 2 ilmu manfaat, 3 anak nu soleh. Kunaon kitu urang kudu muludahan karena dal dina lafaz Muhammad dukhulul jannah bisababi hayang meunang syafaat LBH lembaga bantuan hukum ti Kangjeng Nabi. Nahol tuan Syekh hayang diaku murid tuan Syekh disalametkeun nya ku Kangjeng Nabi nya ku tuan Syekh engke urang jadi jalema anu untung-untung sebab jalema kabagi 4 aya jalema untung-buntung buntung takali deui untung aya nu untung di dunia teh hirupna mah sugih ibadah telok daek ka tetangga teu ecreug di akhirat buntung asup ka neraka nauzu
jalema buntung untung di dunia nama buntung miskin tapi ibadah pangdaekanana rajin sia eta maka kiai bager ka santri barahan anak sakola daek mas antren daek ibadah geus cilok tinggal di akhirat untung asup ka surga alhamdulillah. Nu katilu untung-untung ieu nu ngeunah mah geus duniana aya ibadah ulah diomong sedekah atuh pangabadeuna munggah haji geus 3 kali disebut lagi haji aja 3 kali di akhirat untung asup ka surga alhamdulillah. Ulah jadi nu kaopat ka wayahna urang parumpung ulah jadi buntung-buntung hirupna geus miskin ibadah tilok daek jeung tatangga teu akur jeung raya pasea bae anak sakola henteu masantren henteu ka masjid satahun 2 kali bari balikna mos sendal batur nu pang bagusna di akhirat buntung asup neraka naudzubillahi min pan urang mah kabehan ge hayang untung di dunia untung di akhirat untung di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah cekolot macaina herang laukna tenang hirupna senang paehna senang sehingga orang kabehan di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang tinggal minta ke Allah wakina ada benar alhamdulillah orang sesuai omongan kula salamet kabehan henteu cilaka 12 kaharti tante cek guru kula lamun ceramah geus sajam tanya jamaah kaharti tante mun geus kaharti geus bae kaharti tancan encan bah kumaha lamun jamaah jawabna kaharti geus ceng cukup sajam ge kumaha bah lamun jamaah jawabna encan geus ceng ulah diteruskeun percuma ngobrol 7 mulut ge jeung sia eta moal ngarti-ngarti sakitu nu kapihaturnya mudah-mudahan urang bisa nahan nyontok akhlak abah guru urang mudah-mudahan penerus abah terus tambah sehingga penerus ulama generasi parumpung generasi ieu lembur nanti ngaranna parumpung kabehan jadi kiai kabeh amin ya Allah ya robbal alamin sakitu abdinya hampura ngaranna ge budak leutik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.